7 ayat sab'an binal mathani. Kanjeng Nabi diberi ayat eta teh dijieun ummul kitab, pembuka pertama. Diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, Allah teh nu Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lantaran geus penting teu kudu dijabarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaya puji tangtu ka Allah. Nu mantak urang kudu muji lantaran urang ciptaanana. Ketika orang diciptakan jadi manusia, manusia teh makhluk lupang bagusna, diberelah sehat, diberelah dedeg bangadeg anu ahsani takwim walaya tandingna, dibere urang teh titingalian dedengean aambean jeung perwatakan kurang kumaha, maka wajarlah bahkan wajib urang teh muji ka Gusti Allah. Diawali ku alhamdulillah. Bahasa nancik bahasa santri mah khobariyatun tapi insya'iyatun lafdzat. Khobariyatun lafdzat insya'iyatun makna. Wah, maka harti jelema teu mondok mah. Kapolres sanajan priwitna loba tek-tek ceuli datang ka harti. Bahasa alhamdulillah teh eta adalah khobariyatun lafdzat insya'iyatun makna. Beuh, kudu mondok di Cilongok 20 tahun. Hese eta mah lain lalagaan. Bahasa eta teh bahasa cerita tapi bahasa perintah. Di polisi ayat tah ulah hafal eta bahasana cerita tapi perintah panjang kajen kunaon emang mesti orang muji Allah teh Rabbil alamin nu mangeranan alam teh masih Allah salian Allah. Langit bumi katut esina berikut surga jeung neraka lain Allah eta alam ciptaan Allah. Di jerona adalah urang teh ciptaan Allah, diciptakan ku Gusti Allah pesen henteu, diciptakan ku Gusti Allah hayang henteu. Berarti kan ieu mah bener-bener kudrat irodat Allah. Blak aya wajib urang muji. Alhamdulillah diawali ku modal eta. Mun ku urang dijabarkeun secara detil panjang. Kajen Allah teh Ar-Rahmanir Rahim nu Maha Rahman jeung Rahim. Rahman teh tina rahmat. Rahmat teh masyaallah riqatun fil qalbi taqtadil iman. Maksudna mah inamna memberikan kepada siapa saja. Ulah-ulah nu iman ka Gusti Allah, nu kafir, Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi kabeh dibere ku Gusti Allah. Rahman Allah, masya Allah karim, luar biasa. Sedangkan cak Gusti Allah rahmat, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat kaula ngurung ngawangku kana setiap perkara eueuh nu teu karahmatan ku kaula. Masya Allah. Lamun orang inget kadinya nek naon bendu atuh ka polisi, ya polisi ge dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka TNI, ja TNI